Ya Gusti, boga salaki teh anjing ngajerog gue, pagawean teh molor, ngopi, ngawaduk, nyatu anjing aing we. Salaki aing mana bangke mah di teh molor di. Aing katempuhan anjing dihungkul lah. Resep mau eta teh ngusup teh salaki teh. Aing we jeung aing ngumah motor teh ah. Wah edan aing ngalatik padu cerekeun ku aing coba. Aing gebeg suami teh mana molor jeung molor. Ya, ayo gadekeun motor ka dinya teh. Naon ganeng lah aing lieur euy teh lieur itu suami euy tinggal mana itu oh ah. Hah? Lieur kunaon? Ah tuh dah anjir, ieu pan motor teh maneh teh nya. Jarablog itu pokona mah ieu teh digotong ku euy teh. Kumaha ditu lieur? Ting eta. Lieur geus ngusup ya tah lieur molor meureun tuh ah. Aduh, Cek ke mana? Itu meta sujang ka dieu teh ah. Paling tuh, Cek. Aya duit tiis teh, Cek. Minjem lah 100. Duit tiis. Duit tiis mah jang. Kamari teh geus kana selotkeun euy teh da pusing da. Salaki euy ding hayang ngusup we duit teh gableng. Ah, mau balik. Emang maneh butuh barajang jeung naon duit teh? Butuh ceuy da kieu teh. Keur depo, boga 100. Lieur urang mah ka maneh jang euy. Duit nu kamari ka mana 200 di euy nu ngagadekeun motor ieu teh ka mana? Bawa pake ngapel sama jang ah. Lieur ah. Aduh, ceuy teh lieur kamari teh. Dipake depo geus beak nu 100 teh jeung nu 100 dipake nyecep we. Aduh, jang totos, ada secek Korea teh kumaha nya, da gaduh suami yang tegawe. Purah nage gawe nage mancing. Cegableg aci seuceu mah. Ieu motor ge loba omeaneun duh. Aduh, ceuy. Wayahna rek ceuy 100 boga bureun. Astagfirullahaladzim sujang sate tengah denge eucing ngabangus naon. Teu gaduh euceu teh. Ieu motor ge omeaneun oli teh nu gade. Gadekeun deui. Ah, si jadi lagi eueuh motor butut ge mah wawan ingeun lah. Musuh jama balik lah lieur euceu mah. Goroan si Amang Jung aya we di mana bakal molor eta mah. Pira 100 je? Teu boga sing cadu lagi eta colongna mata aing jeung. Si euceu anjing. Pira 100 aing nyeun teh. Awas ya cuk aing lamun geus. Jadi ukur aing diciduan tah mun-munan teh. Wah, naon sia tuh? Bangun sia berapa baik teh. Ah, alungkeun ku aing sia. Anjing kita si euceu. Ibu-ibu aing tinggal. Mana karena ulang-ulang di sawah? Biasa dek mah numan si gabuk Eta maneh nuan si gabuk ek naon? biasa ek minta saran soalnya ti kamari mesti lupa ulang-ulang wae Urang maneh kunaon? teu pira euy ditolak ku awewe Emang anu daekeun nya awewe ka maneh Del? nya aya tuh Atuh dia dek hayang begawe teh. daripada mana neangan awewe mending kana lunasan heula eta hutang ka warung Jeung balik atuh dia ngomong teh bisa ditocok. tuh dak kitu nu ngarumah saboga hutang sok mamek Geus lah tong babacot terang ieu teh mah. atuh hayulah Bob kana Bob Ek nangan maneh winga. Bob kebenaran maneh wing neangan maneh Oh, heuh atuh. Sok we atuh ayeuna lah. Maneh perlu naon ka urang? rek minta saran euy ka maneh Arek minta saran kumaha itu ka urang? iya teh Bob euy langsung aja ka intina lah bobogan urang hayang badag aya solusina teu Sugan teh aya naon we deka. Ek bae deka kitu ku yang beres saran eta ngan ber hutang heula euy. gampang masalah hutang mah ieu naon solusina hayang batak gede Oh, maneh teh hayang gede lin. Ai maneh eta make sempak henteu? teu Bob euy urang ayeuna teu make sempak ayo dia lah urang inget sabar Tah, gitu matakan kema atuh cig atuh cegeran neangan sempak cegera. hega tuh baik ti dia urang aek nyangan sempak Heuh arek diantar mah ku urang. moal kan ieu aya acara jeung si ieu Heuh atuh ngan wayahna aing mah kudu bayar hutang nya ke sore, kuintungan di imah. boleh Bob boleh Boleh. Sepak sahan asa can dijahit ya sepak sahan tapi sepak lalaki atau sepak awewe ya bolong tenan ini lah kena awewe ya
Deung mah terang deung. Ya dia lah aing mangis sempak ya geus mulung teh. Coba cium atuh deung eta sempak lalaki sempak awewe. Ya dia, campur mana? Cuma bau awewe tapi sempak lalaki. Coba dek hayang atuh. Ya tuh ya. Ah, putarasi ya mah. Simpak erek diteuneun di dia teh erek dibawa. Kadeung dek teh eta asa teu make sempak. Coba pakai ku dek. Itu dia mana tau ke simpak mah? Juk mana geramu. Nah, dek ini mulung ah. Lumayan euy. Oh, seneng euy. Bogogan sian ngali aing teh. Eta jang maneh mau sempak keur naon? Batur sempak mah dipake. Mangi teh mang euy teu nasa sampaian batur. Cik atuh jang sempak dipake-pake atuh geuleuh aing nu bona ge euy. Nyata gede teuing eta mang euy sempakna teu mai di urang. Nah, terus eta make dibawa atuh teh itu mah mah. Nyata itu orang teu keur neangan tukang bogana. Daripada di kitu-kitu mah jang geus bikeun ka Amang, urang sampaikeun deui ku Amang mah. Daripada neangan nu bogana bisi ngamuk teh coba. Atuh mang ya. Urang sampai. Ya, oh, di mah sempak teh. Kunaon ceuk? Kucing urang mah jang euy, kasih toto. Emang si Toto teh nu mana? Mia mana nyaho teh? Teuing teh nyaho orang. Butek ya. Eta ning jang si toto mah nu make topi, nu celana pondok, baju Cina. Maneh apal teu sugan papangin di jalan badi tu. Oh, bieu mah papang di dinya ngambil teh mau sempak. Kela jang. Tanah kohok teu tengah-tengahna geuningan sepakna. Terus warna coklat lain. Heeh, da tadi teh mau eta ka ditu da tadi teh lempang teh. Oh, atuh nuhun jang. Kamu bekel. Nuhun nya infona jeung balik. Bogas toto mah. Ya naonnya aya tigere ku si Icu. Urang bukan. Si Aji, orang dongteng geuningan. Ieu baru udah nih jayu-jayu teh ke batur teh. Aing mah titih amal ibadah we. Dia geuningan tah, jang toto. Hei, kenaon sia? Naon ce aing mah nyampaikeun sempak tadi bawa baru Kenaon sia? Majar cek budak duaan tadi. Eta lain maneh mau sempak euceu tau hah? Saya tadi tisuk aing ka soreana pusing jeung pusing we saya teh masana. Hei. Dengekeun heula. Ini sepak euceu berharga euy. Ieu barudak. Ieu teh bawa barudak jaya Sing cadu deu. Cadu teh sih. Cadu aing Aku percaya aing ah. Atuh ih aing tempo atuh Asia teh toto itu sepak aing nu berharga nu euceu euis. Ari sempak geus kieu. Aing ngapo dengan mata kepala sendiri sia aing teh ditu Sempak geus kieu. cium mau balik sama. Akan tadi sempak tadi. Cina. Bugul ka dipikir-pikirnya hukum dasar teu adil sia euy. Emang teu adil kumaha tah? Oh dipikir-pikirnya kamar ieu anu maling duit 101 triliun teu dihukum-hukum. Nya Aris Toto maling kaca spion kuat dihukum 50 tahun. Atuh wajar we, atuh boy. Dah si Toto mah maling kaca spion sabelah oge jeung motorna. Itu pantesan atunya. Wajar kita mah coba. Gabung euy, kemana nya? Tanya ku aing ah. Bung, mana teh ke mana celan rapi gitu, dadamping ke mana? Boy, biasa arek itikaf. Naon Bung? Itikaf. Naon itikaf teh? Heeh, itikaf boy, arek ieu moal maneh. Mabuk ah. Engkewe bulan Agustus, miluan lo bakap. Boy. Ya euy, asa mendingeun ah kitu nya ngagerekeun ceuli itu asa nikmat ka rasana teh. Oh, kaingetan urang oge nya. Kaduhung ku dauhung nya. Urang ngagirean ceuli sore kamari ieu. Terus kumaha? Teu inget aku nepi ka subuh ka aing ah. Ayo uing mah leung. Kitu mah maneh mah uing saking kunikmat-nikmatna nya ti kadua poe teh karasa gerekeun ceuli teh. Ngagerekeun ti belah katuhu nya biji-biji ti belah kenca.